ngalaksana simpuring bade muka tutung perusahaan anu mangrupi sawer budaya Sunda ieu. Ukituna simpuring teh sanes tukang sanes ahli pamiarsa kana acara nyawer teh namung ieu mah ku kapaksa. Sareng maksakeun eta nyaeta simpuring teh bade ngadalkeun katineng ati ibu sareng ramana sakeluargi kitu maksudna teh. Cenah upami ieu murang kalih mulus rahayu berkah salamet salirana sareng keluargana kalayan panjang umurna ageng milikna deet jodohna dugi kanikahna dina dinten ieu pisan pamiarsa anu masketna teh jodohna teh hoyong dipangyawerkeun ku simkuring. Alhamdulillah simkuring sakumaha sibuk oge tiasa ngabagi waktos kalayan aya dina kasehatan sibuk nyawa taku kituna simkuring teu waleh-waleh bade iring dorong duana ka ieu panganten istri sareng panganten pamagat anu bade ngabangun rumah tanggana teh sing mulus rahayu berkah salamet salirana sareng keluargana sing panjang umurna panjang jodohna panjang duriatna sing dijauhkeun balaina sing dideukeutkeun rezekina sing babari ngarasandang panganapikeun amal soleh kanggo anjeunna sing sareundeuh saigal sabobot sapihanean kacai jadi saleuwi kadarat jadi salogak sing tumut kana parentahna agama sing tumut kana parentahna negara sing tiasa nungtun ka islamanana sing tiasa nungtun ka pamarentahanana sing anut ka ibuna sing anut ka ramana tuh ka wargi-wargina taku kituna simpuring muasir saur moal panjang lebar haputan anu kasuhun bilih aya kalepatan ageng eta napi alit anu mata karahikeun kana mana para ibu saderek sadayana hapunten anu kasuhun biasa ya atuh sata-atana simpuring bade ngalaksanakeun ieu nyawer urang ngalaksanakeun heula ngaos Fatihah kanggo hadiah ka ahli kubur mangga ayeuna urang sasarengan sareng simpuring urang amat barokah barokahna kanggo di dunya barokahna kanggo di akhirat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa ila arwahi khususan di ahli kubur sakabeh muslimin mal muslimat wal mukminin wal mukminat khususna ka keluarga abdi umumna ka ahli kubur di maneh bae ayana sing ditarima iman Islamna sing dihampura dosana sing dicaangkeun di pakuburanana sing dijanglarkeun di perjalanana sing dirawuh di pangku pengenyanakna sing aya dina hormat Allah bahagia Allah pitulung Allah hampura Allah kum al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mangga ayeuna urang lajengkeun kana acara pamuka. Tepuk tangan dulu buat pengantin baru. Ya, terima kasih memeriahkan pengantin baru. Ya, terima kasih. Bismillah ngawitan muji kasadaya palawargi nutai lingkungan resmi moga-moga penuh kawasa dipaparin Darohman Rohim gara urang nyomplong Raja Manala anu satya kamangukenya sadaya pamiarsa nyok jeruk kalur ti kalun utulacak para wali nyambuang kabalarea ditinggal tinini aki ngawaris kabudayaan geranya gelis anu bager bujaan aa anu sayangnya seni Sunda sawer asri seni Sunda pikun tunduk kamaran siloka diri hirup ulah kajong-jona mawa diri sing taliti satinsa make pikiran geranya gelis anu bagernya pikiran ieu pepeli
lilir talang lugay mun disinglang ngadalkeun katinang ati ka ibu sareng karama nanada kaluka wasa nu ngasuh mangkana tutur sagar badan waras batin garanya gelis anu bager bujan anu sayang nu dituntun hidayatullah sangkan putra Siliwangi Ginanjar salalamina umumna anggota abdi panutup utapi hatur kasugri nu sami hadir ganya Bapak Opar anu satia ka mangute sangkan putra Siliwargi sangkan putra Siliwargi Ginanjar salalamina umumna tunggal sawiji amin ya Rabbul alamin mugi Gusti tenang mah tenang memimpit datang di barokahan imam mimpit heula acan dilakeun ieu barokah anu pangageng-ageng nama ieu eta mah nama mimpit rek kanu kamu da ieu barokah nu ageng mah anu kamu Kang Uke magranya gelis anu bager bujaan anu saya Kang Uke rek ngawurukan Kang Uke rek ngawurukan supaya menang ganyaran geranya gelis anu bager ganyaran teh maha suci enggal atuh geura tampi enggal atuh geura tampi ayeuna atos ngahiji geranya kasep sakanya ada jeung suami lakonan mah geranya Bapak Obai urang nyemplung dirang raja manala lakonan perintah agama lakonan perintah agama 5 waktu anu 5 geranya kasep tangtuna hirup sugema sugema dunya akhirat sugema dunya akhirat Gusti mah paringan rahmat geranya geulis di sarangan imanu kieu di dunya mah urang nyemplung irang nu bageus di dunya sagala rosa di dunya sagala rosa pikeun hirup balarea geranya geulis pikeun amal anu sampurna sampurna dunya sampurna dunya akhirat Gusti mah paringan rahmat geranya kasep kana waktu daulah mangawur dan barokah tidak suka bunga panganten sosana kadaikna bari banyak sahayuna cita-cita tianggana rek hirisakawaekna Dunia parang lila pestana dangdo saendah-endahna tapi minta dihampura sabab mau carita